Supados biasa tetap nostalgiaan sareng Mang Ayi, pencet subscribe ayeuna. Dilajeng deui wargi sadayana, wargi Mang Ayi di mana we ayeuna. Disambung deui video-video Mang Ayi tetap dina nostalgia zaman bareto, zaman baheula kitu nya. Tah tinang tos urang upami tos ngobrolkeun ataupun magudemkeun waktos kapengker boh eta mah zaman keuretik, zaman rumaja nya. Zaman keur bercinta bobogohan endah eta upami dicarios zaman kiwari kitu nya. Tah urang sambung deui nya aduh kamari tapi saat acana di subscribe heula kitu nya supados teu kakantun video-video Mang Aji salajengna kitu nya. Mudah-mudahan oge ngahibur kitu nya. Tah ngalajeng anu video nu kamari ngabahas patali referensi masang nalo atau napi masang judi masang togel gitu nya tina ngimpi. Aya sabaraha referensi tah ari kiwari mah Mang Aji baris ngabahas referensi atau napi rujukan bukan masang waktu harita tah nya. Waktu harita nyaeta sababaraha sumbernya jantawisna nu kamari ngimpen. Nah, nu utami eta mah ngimpi lajeng deui da ari zaman harita kitu nya sumber naon wae anu bisa ngayakinkeun maranehanana keur masang angka dicokot kitu tah. Sok sanaos budak leutik ditanya. Nah, budak leutik ditanya. Kalau budak leutik mah cenah can loba dosa. Jadi relatif leuwih ampuh, leuwih akurat kitu tah. Lajeng deui nu gelo oge ditanya, sabaraha euy keur engke tah kitu nya. Pokona mah sumberna teh aya budak leutik nya, aya nu gelo kitu nya ditanya eta keur masang engke sore. Aya deui oge anu leuwih unik mah tanya anu jadi unsur meureun ieu teh unsur positif meureun kitu nya. Nyaeta kudu masar karena hitungan-hitungan. Dasarna teh rumus-rumus gitunya. Ujung aya istilah-istilah anu memang ku simkuring kiwari nya. Simkuring mah teu kantos diajar karena eta rumus-rumus teh janten teu paham. Tapi simkuring nguping gitunya sabaraha hal anu memang tos janten istilah-istilah nu baku. Nah, seperti aya bahasa angka mati. Angka mati teh kawasna mah teu tiasa deui dianggo kitu nya ayeuna mah. Sok sanajan ke isuk mah eta nu kumanehna disebut angka mati teh kaluar. Anjay. Itu akhirna mah nya teh bahasa kalaut teh akhirna mah kitu nya da sotoy nya hoana make jeung maehan angka gitu. Lajeng deui aya nu disebut rek mana Kang? Dek ngarumus, ari ngarumus teh diskusi jeung sababaraha temen gitunya jeung rencanganana gitu sabaraha angka main poeana jadi aya istilah angka main gitunya, aya istilah angka pae gitu tah, aya istilah di indeks tanya upami wargi emut tanya aya di indeks, aya deui istilahna teh di mistik teh angka hiji misalnya jadi angka umpamana angka hiji jadi angka 7 umpamana atanapi jadi angka genep. Tah eta kumaha rumusna simkuring teu paham. Ngan eta aya pola-pola eta teh jeung di kalangan aranjeunana mah memang tos ilahar, paham bener gitu nya. Jadi disebut indeks naon, terus deui atuh mistik teh naon kitu nya, angka mati teh naon, angka hirup, angka main teh naon kitu nya. Tah da nepikeun ka upami tepang dina poe enjingna tahnya anu tiluan eta atau napi opatan eta anu teman diskusina da eta teh sok patugreng gitu bahasana teh da silaing jeung dipaehan angkana sidik eta mah hirup gitu teh nya peuneut maneh cenah mere angka main sakieu tah kitu nya pokona mah gitu tah seru resep pisan gitu. Aya deui kode tah kadang-kadang gitunya kadang-kadang atanapi biasana tiap dinten aya
kertas kode, kertas sio. Duka saha anu nerbitkeunana eta nya ngan aya sok salamar gitu kertas teh sheet sanes di ketik komputer sanes di payung mah di sheet. Nah, dina kolom-kolom eta nya warnana teh sok aya koneng poe ayeuna. Ieu tanggal sabaraha? Ieu mah nu poe ayeuna cenah. Kitu tanya. Heug we dipotokopi eta teh. Diperbanyak tapi lamun ieu mah duka ti mana lah eta nya sumberna ngan sim kuring osok ngajeung. Osok ninggal kitu nya. Kertasna teh sok aya beureum, aya bulao, aya koneng, aya bodas oge kitu nya tah. Dina gambar-gambarna teh aya kotak-kotak gitu. Keur ayeuna aya angka isyarat angka dicoret-coret tepuguh disambung-sambung gitu. Kalau mau ditafsirkeun 7 bisa, 3 bisa, 4 oge atuh bisa. Itunya. Terus aya ieu mah 8 kawasna cenah. Ieu mah 6, ieu mah 0, ieu mah 3. Pokona mah kumaha tafsiranana we aranjeunana. Gitu tah. Tapi dasarna dumasarna tina kertas eta. Kertas kode disebutna teh. Kertas kode nya tah. Terus dina kolom lain aya info ti Mbah Jugul misalnya nya. Aya info ti Mbah anu gitu tah, Mbah Jamrong. Nah, aya info gitu. Lajeng deui dina kolom mun telepat masuk aya 8 kolom eta teh. Dina kertas kode teh. Aya 8 kolom, di antawisna aya sio. Ya misalnya umpamana aya sio hayam, aya gambar hayam, aya gambar berit, gitunya kumaha ngeunaan dina poe eta. Gitu tah. Terus aya deui kode nu ku leungeun, gambar leungeun, tah leungeun dicepeng kieu. Ieu di kieu. Heuh sok ayeuna wargi rek kumaha nganapsirkeunna. Ieu teh naha 4 5, naha 5 4, naha ieu teh atuh jadi genep apaan tepuguh gitunya dasar zaman harita gitunya memang enggak hari judi naon togel mah akal-akalan gitunya kiwari mah cek kasarna heuh ngabobodo kitu nipu ngan sabalikna anu parasang anu resep katipu seperti itu. Resep pisan atuh nepikeun ka jadi palinter ngitung kali bagi tambah kurang teh wah geus anu sakola wae mah kawon tah ku ahli ngode mah kuno ahli ngode mah gitu ku ahli ngitung mah gitu nepikeun ka eta mah kawasna gitunya diferensial integral diferensial teh kawasna dipake kawasna gitu dan nepikeun ka aya indeksnya aya angka mati aya di mistik gitu tah. Sabaraha nu memang zaman kiwari mah geus teu ka kuping deui gitunya kusim kuring gitunya. Dek ka mana Kang? Dek ngarumus. Tah dugi ka nya ieu di Majalaya ieu mah sim kuring nangenan ku pituin di Majalaya. Tukang beca wae nya upami nganggo topi di ieu teh aya pulpen. Nya diselapkeun tah dina topina teh pulpen. Lajeng mamawa kertas nya dina laci becana teh aya kertas gitunya. Eta upami ngadagoan nungguan pelanggan antanapi nu rek numpak gitunya. Eta bari si dengdang teh kieu we kita ngode kitu tah keur pasang poe kiwari nanya poe ayeuna teh diitung ku manehanana sabaraha we angka nu kudu dibeli teh diitung kitu tah dina beca teh kitu tah engke diakurkeun jeung hasil hitungan babaturanana gitu engke diparasangan kitu tah sok bari jeung aya teh isukna mah nya lolobana mah mengeluh teh ya disebut kalaut kumaha euy nu maneh masang teh keuna teu tibalik cenah aya tibalik sugan dijungkir angka genep jadi angka 8 tapi tibalik teh umpamana lamun masang 50 ari isukna kaluarna teh 05 gitu tah eta teh tibalik bahasana teh gitu jeung rea-rea deui kitu nya tah dugi ka lamun
di mana menang, waduh komo lamun serina atau pilih ting nu 4 angka teh ya nu masangna dina bon kotak-kotak eta gujrud eta teh. Waduh si anu cenah menang angka 4 angka na. Wah, sagala dibeli eta teh gitunya. Bari jeung tarang ngitung elehna mah. Lamun elehna mah baralem kieu ngarusap tarang. Aduh. Dibalik cenah. Aduh, salah eta teh lain genep kuduna mah 8 cenah. Aduh, jadi tarangna teh dikareplak isuk-isuk kita lucu pisan jemaah harita gitu nya. Ulah hilap di subscribe, pencet loncengnya supados teu kantun video-video Mang Ayi nu kapayuna gitu nya. Nyawang mangsa tukang memang tika serieun. Gelis